Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang desa musim kuring dina YouTube na Lilis Sumarni. Kalersan dina danget ieu sim kuring bade medar buku kelas 2, buku RBS atau Bhinneka Budaya Sunda. Dina kelas 2 dina pangajaran 3 pamitan jeung menta idin. Panginten menta idin ka sakola, menta idin kaluar ti imah, menta idin bade ulin sareng babaturan. Eta dipedar di kelas 2 dina pangajaran 3. Kalau kelas 2 hampir sami sareng kelas 1 panginten kumaha menta idin ka babaturan, kumaha menta idin upami bade nyemah, upami bade minjem barang. Ieu rupina bade dipintonkeun dina pupuh lambang. Kumaha pupuh lambang sapertos kumaha tembangna sumangga urang Bandungan kusadayana. Lamun rek ini ti imah umpamana ka sakola, lamun rek ini ti imah umpamana ka sakola, pek atuh bebeja heula ka emak atawa bapa, pamit bari menta dunga nyepikeun kasalametan, pamit bari menta dunga nyepikeun kasalametan, jeung lancar dina diajar keur ngahontel cita-cita. Mun rek kaluar ti kelas kudu menta idin heula. Mun rek kaluar ti kelas kudu menta idin heula. Ka guru kudu nyarita kitu cek sopan santuna, tong ngaleosan ngeudahna teu hade kitu peta, tong ngaleosan ngeunahna teu hade kitu peta. Ari kalakuan jalma anu apeng tata krama. Tah eta panginten pangajaran 3 ngeunaan pamitan jeung menta idin anu dipintonkeun dina pupuh lambang. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum.